nya nu teu ke jalan teh atuh hese nya belak-belok bolak-belok aya ieu naon gunung lewati gunung lewati lembah nyusuri sungai di samudra jauh peureun kumaha teuing atuh bang nya begini jauh ayo atuh ngarek musuh beda kumaha caina ge gede kieu kela tadi teh cenah caina herang laukna loba garede gak kiruh ieu mah berarti eta nomor info teh petir guludung bohong nya caah deui ningali balik we lah ayeuna mah daripada ayeuna urang ngusep ka bawah palit ke si Buddha jadi janda mending balik lah ayeuna mah balik Widih, beres ya. Nyambung ojek teh. Hoyak ieu karek balik. boro-boro ieu nu aya museup teu jadi nya si doblang ngilu balik deui mayar angger deui Mending kene urang di pangkalan ge menang loba. ah capek deui ngojit ieu motor Kunaon motor didorong? teuing ah geus aing balik. Lapor, pelaksanaan sumpah jabatan dan pelantikan siap dilaksanakan. Laksanakan. Oke, buat Eji. Ikutin kata-kata saya. Ikutin kata-kata saya. Iya, nanti. Iya nanti. Langsung. Saya bersumpah Saya bersumpah akan melaksanakan kewajiban akan melaksanakan kewajiban sebagai sebagai perwakilan perwakilan PSP Cabang Selatan PSP Cabang Selatan dengan sebaik-baiknya. dengan sebaik-baiknya. Dan saya pun bersumpah Dan saya pun bersumpah akan bangun pagi, akan bangun tak pagi, lupa gosok gigi, tak lupa gosok gigi, habis mandi ku tolong ibu habis mandi ku tolong ibu, membersihkan tempat tidurku. membersihkan tempat tidurku. Dan saya bersumpah Dan saya bersumpah akan menjaga anak buah saya akan menjaga anak buah saya seperti anak saya sendiri. seperti anak saya sendiri. Dan saya bersumpah Dan saya bersumpah selama proses tawar-menawar selama proses tawar-menawar saya tidak akan emosi. saya tidak akan emosi. Dan jika si ibu-ibu menawar Dan jika si ibu-ibu menawar dan sampai pura-pura tidak jadi beli, dan sampai pura-pura tidak jadi beli, saya tidak akan berubah pikiran. saya tidak akan berubah pikiran. Buat Randy, Buat Randy, jangan diikutin. jangan diikutin. Udah stop. Udah stop. Giliran Randy. Ya, bos. Ikutin kata saya. Ikutin kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah mengikuti mengikuti peraturan peraturan PSP. PSP. Dan saya pun bersumpah Dan saya pun bersumpah mengikuti mengikuti Ketua Cabang sampai Merauke, ketua cabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Itulah Indonesia. Merdeka. 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 Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Orang baheula lingkungan cinta nih kalau gue itu ningali naon sih eta
mantan uing euy. Tapi bising kanyahoan si ibu. Duruk wae ah. Duruk wae. Hampurannya nerima geus jadi mantan. Pigulis Apa tuh tadi yang nuju naon. biasa ki nuju ngobrol nongkrong. Dan teu nanya ka Neng, ka Ujang nuju naon Jang? Nuju ngobrol we. Ngobrol ke naon Jang? Biasa we ki anak muda. Anak muda biasana ngobrol kumaha? Si Aki dami itu pisan urusan budak ngerate. Yang gitu. Atuh udah si Akina, kata leta pisan nya teh. Tetap kita sopan ke orang tua. Tuh udah amat orang ngobrol wae Neng. Nyao ah. Neng. Ayo nih, arek mal mancing teh, mumpung cakung, Mau cakung teh. cuaca mendukung, Mual ah. Keur mager males gerak. lain. Karena naon eta jelema teh? Culang-culang gitu. Hah, bisa dijailan ya. Bah mana walungan itu mancing teh. Milarian naon, Mang? Kang menireuwas. Bade milarian walungan, Kang. Bade mancing. Walungan. Muhun. Emang amang di mana? Abdi teh di Kampung Kisrut. Saurna di dieu di Mekarwangi. Laukna ragung, caina ge herang. Manawi akang apal. Oh, atuh ari kitu mah teh kedah susah-susah kawalungan, Kang. Urang boga empang anu loba laukan. Amang pokona bakal net. Anu bener Mang ya. Teu percaya. Ayo. Balong amang. Asli balong urang mah. Loba laukna, Kang. Loba. Balong akang bener. Bener eta balong urang. Mayar henteu. Ya gratis keur amang mah pokona. Gratis. Lain ya, moal naon bener. Moal, geus percaya ka urang. Ini sebelah mana Kang balongna, Geus Kang? ayeuh tuturkeun Nah, urang. ditu. Maafin A-nya, Neng. Mungkin ada Neng nu salah naoge. Bios, Neng. Anu salah mah, kami minta maafnya, Neng. Ih, Neng anu salah mah. Neng. Neng anu salah mah kan Neng tadi teh pas ngabentak aki-aki eta. Tuh, ini jadi Neng kalau ngabela aki-aki eta. Akan aki-aki eta teh tos kolot, kuduna urang teh hormat kana tos jadi kolot teh. Neng mah teu ngabela A. Astagfirullah, A. Neng mah da teu nyangka A teh nyarios kitu. Neng mah mending keneh kahormatan kolot daripada kudu ngabelaan anu jelas-jelas teh sopan ngakolot mah. Neng. Nah, iya Mang. Mau kasih ngusip-ngusip urang teh. Ieu kan empang urang, Mang. Pokona lamun amang ngusip di dieu dijamin babaringna loba, Mang.
Siap atuh mang. Moal naon tapi mau siap dia. Moal naon mang? Pokona ieu kan empang urang. Tapi hampura ya mang ya. Urang moal tiasa maturan ya soalna bade weuh lah yeuna. Tujuh lieur. Oh, nya tos tuh mang ngatur nuhun pisan ya. Sami-sami mang. Alhamdulillah ya. Nya sing jongjon mang. Nuhun mang. Atuh ke bade ka mana? Bade uwe neng. Tujuh lieur. Coke bade meser bolu moal iseur kene. Moal heula neng. Da mah. Kieu we neng. Jualanna di kampung Kisrut wae. Tapi ini teu apal jalana. Ya kan tiasa ngojek soalnya orang-orang di ditu mah babari ditipu neng. Alim yang diculik. Moal. Hayu atuh anterkeun ku AA. Mun teu keur lieur mah dianterkeun neng ku age. Atuh A. Nyantos atuh ayo. Tapi urang nyandak motor heula di bumi ya. Oke, sekarang langsung saja kalian terjun ke lapangan. Cari konsumen sebanyak-banyaknya, oke? Siap, Bos. Siap, Bos. Oke, sekarang saya mau kontrol empang dulu. Kalian laksanakan tugas yang sudah dititahkan. Mane paham tuh naon tadi nu diomongkeun ku Bos? Paham, Mang. Mang. Jangan panggil aku Mang. Panggil aku Bapak. Siapa? Urang ayeuna teh atasan maneh. Jadi maneh kudu nurut ka urang. Tong PR-aeun. Jeung kudu daek ditutah-titah. Duh, sepatu rada kotor euy. Nyaho meureun kudu naon? Siapa? Geus. Ayeuna mah maneh neangan konsumen nu loba, tong PR-aeun urang. Urang aya urusan heula. Geus kira mangkat. Siapa? Anas da urang ngabus ka PSP. Nyaho kieu mah moal meureun aing. Asa ngeunaheun kieu aya boga anak buah mah. Kieu we meureun nu boga jabatan teh, tinggal tutah-titah anak buah. Bos mah tinggal sare. Jadi cing, mancing teh ayeuna mah heucing. Alhamdulillah aya keneh jalma bager cing. Padahal mah tadi rek mancing ka walungan heuh. Han anu nawaran balong, han jadi ngeunah ngalalaukna heuh. Orang mancing anu mah cing. Cing ciripit tulang bajing, kacapit ku bulu taeun. Puh sia. Mang, tasa mancing di dinya. Jadi teh nu bogana lah. Apal teu ieu empang saha? Emang nu sahanya? Empang uing, Mang. Da beurina ge urang mah teu mancing. Terus naha nongkrong di dinya mawa pancingan ai lain mancing? Iya pan urang mah ngamandian cacing. Cing ah. Geus mandina tiris. Naon neng? Itu aya klinik. Emang kunaonnya? Abang tadi ala liur. Oh heuh nya. Neng bios teh turun di dieu. Bios sakieu ge nuhun pisan. Nya soalna abah di parios. Oh nya tuh sakieu ge nuhun pisan. Nya wios neng sami-sami. Tin pamit tos beres mah ku ade jemput deui nya. Nya. Los tuh neng tong ngambek wae. Masih ngarambeknya. Entong pas ya. Aki gaduh buku zaman baheula. Kitab Primbon Cinta. Ieu buku naon? Pegang heula tuh. Primbon Cinta teh mun zaman ayeuna mah tafsir cinta. Jadi ayat tips tentang percintaan. Itu. Neng baca bareng-bareng ya.
Beda tepas ya. Ieu kan abi. Mun baca we. Nya. Aki mah tos hafal. Ya. Sok. Oke nuhun ki, mun baca nya. Sok, ke dia, mangga. Calik we. Kunaon, Jang? Bening asa beda mang asisten dokter teh mang. Nah, gitu. Ieu mah bajuna hejoki ya mang. Ya, ini tidak berhubung asisten can aya. Jadi amang ditugaskeun di dieu sementara. Oh. Pantesan. Saha nu geuring? Urang mah. Ngaran Ujang saha? Urang ngaranna Coker mang. Oke. Naon keluhanna teh? Keluhanna ieu mang batuk wae urang mang. Aduh. Oh, batuk. Yang satu ya. Nomor antrianna nya. Tah. Ngantri. Ngantri mang. Ya atuh pan prosedur dina kudu ngantri. Oh, yang sana mang. Nomor antrian 25. Sok. Sampai duluan. Udah, nanti langsung ke ruang dokter aja tuh di sana. Dokter. Iya, masuk. Ini dok. Kenapa bingung? Sok, silakan duduk. Kursinya nggak ada dok. Kenapa gak dibawa? Kan udah disediain di depan. Kenapa masih di sini? Cepet ambil. Jadi keluhannya apa? Ini dok, saya udah lama ini batuk dok. Gak sembuh-sembuh ini dok. Aduh. Ya udah, saya periksa dulu ya. Mana sini tangannya? Ini dok. Oh, kamu mah pilek. Enggak dok, saya batuk. Ih, pilek. Batuk dok, ini batuk. Nih, ambil obatnya, pilek. Ya udah deh. Neng. Kah? Adieu coba. Kumaha ki bade meser? Mending calik heula, Neng. Nah, Kumaha bade? teu bade naros. Naros naon ki? Neng mirip mantan Aki. Namina Rima. Rima. Neng. Maneng ge namina Rima? Wah, bener. Bener, coba mana ninggal fotona? Waduh. Tadi pisan tos diduruk. Nah, geuning diduruk. Aku udah supaya teu inget masa lalu. Masa lalu. Kayak judul lagu. Masa lalu, biarlah masa lalu. Jangan kau ungkit, jangan ingatkan aku. Si emak teh ngamina Rima anaminya. Nuhun ki. Pantesan mirip pisan. Puguh incuna nya. Nuhun ki. Oh, berarti Aki teh mantan si emaknya. Nah, atuh kapungkur teh cio sareng si emak. Ceritana teh panjang pisan. Sok atuh ki caritakeun kumaha pas mimiti bobogohan sareng si emana. Jadi kieu, Neng. Kau selalu di hatiku, terpaut di dalam sukma. Tiada ku bimbang, tiada ku ragu,
setia janjimu bersemi di dalam kalbu, penawar hati nan lara. Padamu bintang, padamu bulan, saksi yang abadi. Sambutlah tanganku ini, belailah dengan mesra. Kasihku hanya untukmu hingga akhir nanti. Ih, meni so sweet. Tapi kunaon bisa putus jeung si emak? Jadi kieu neng ceritana. Terus neng, beres, bersih. Putus ah. Ih, gini putus. Tingali teh bersih. Bersih. Ah, putus. Saeutik padahal mah. Neng. Oh, jadi gitu. Neng. Nyantos atuh ieu bade meser sabaraha? Aduh. Moal meser ah. Ah, si Akin mah nyantos bade ngider deui. Neng. Salamnya kasih emak. Nya. Dokter. Bu dokter. Dokter. Bu dokter. Ya Pak, gimana? Gawat. Ini tadi saya lihat anak ini di jalan. Waduh, kok bisa kayak gitu? Ini gimana tadinya? Gak tahu. Tuh. Ya udah Pak, suruh duduk si Neng ya. Neng, saya duduk. Hai. Halo. Halo, namanya siapa? Sarah Bu Dokter. Ya udah, saya periksa dulu ya. Kenapa, Bu Dokter? Iya, saya juga nggak tahu. Kayaknya ini penyakit baru deh. Hah? Kamu akhir-akhir ini makan apa? Iya, kamu makan apa? Normal kok, nggak makan yang aneh-aneh. Terus kegiatan kamu akhir-akhir ini ngapain? Iya, kamu kegiatannya apa aja? Gak ngapa-ngapain sih. Paling cuman main TikTok. Main TikTok. Iya dok, biasanya saya main TikTok sama teman-teman. Ini pertama kalinya saya main TikTok sendiri. Nah, berarti ini dong inti permasalahannya. Main TikTok sendiri. Baik, menurut analisa saya menyimpulkan kalau main TikTok sendirian akan mengakibatkan TikTok syndrome. Maka dari itu, untuk penyembuhannya, kita main TikTok bareng. Harus seperti elang yang melihat mangsa dari ketinggian, memilih mana yang terbaik. Lahir hari naon? Jumat legi neng. Tuh, mun cek di dieu, lahir di Jumat legi teh, sok nulungan jalmi. Punten teh. Satu acana perkenalkeun nami abdi teh Eji di PSP. PSP teh naon, PSP teh Persatuan Sales Panci. Tukang panci. Sanes tukang panci, ieu mah sales panci. Namina ge nganggo bahasa Inggris benten atuh jeung tukang panci sebelah mah. Oh, Janten kieu teh, ieu teh panci. kela. Aya barang nu sanes teh, Oh nya aya atuh. Coba PSP ningal. mah lengkap teh, Yeuh nya. Ieu aya toples warna hejo jeung ieu aya toples warna oranye.
Jeung kelebihan lagi benten jeung toples nu lain mah. Anu ieu nya tiasa nyimpen kue, terus nyimpen kue teh kue teh moal basi. Biasa hamil lah anu ieu mah. Nah, lamun anu ieu kan ieu mah warnana hejo nya. Hejo teh alam, jadi tipis nyimpen es atau naon di dieu tuh enakeun teh. Jadi balik bade bisa di mana? Ah, neng hoyong mesernya. Itu Mah meser. enggak neng. Warna naon cek Aa? Kamu warna hijau Kira urang tinggalin di warna hijau. Tah teh dari itu warna hijaunya. nya. Tuh cenah mun di dieu mah warna hijau teh sifat teh sok bosenan, selingkuh jeung embung eleh omong. Dih, naon sih? Warna oranye weh. Itu warna oranye. Tuh lamun di dieu cenah cek warna oranye mah sifat teh babari ngambek, hampang leungeun, kasar deui. Tuh naon sih cekah jadi kacok ieu. Nya ieu di dina kieu. Mau milih dua nana ah. Tuh, jadi lamun atuh milih dua nana, tuh sikap teh jadi egois. Iya, mah kasar enggak suka ah. Neng, tungguan. Ieu jadan kumaha? Aduh, ayo li pusing ayo. Terus dikeluarkeun. Apa? Hari pertama cek ketua dewan ketanyangan konsumen cing loba deh jabat sorangan kemana deui ya. Neng, Kah, ah. Bade meser? oh neng bade meser panci PSP. PSP teh naon? PSP teh Persatuan Sales Panci. Oh, tukang panci. Sanes neng, imah sales panci. Benten sareng tukang panci sebelah mah. Namina ge tos internasional, pakai bahasa Inggris. Ih, ieu oge enak bade. Ieu mah keluaran baru tiasa masak sayur. Ieu ge kaluaran ti bumi haneut keneh. Ieu mah gambar kembang-kembangan. Ih, ieu oge boluna aya rasa coklat, aya pandan, aya kejuan deui. Ieu mah bocor tah nyali. Ieu ge boluna kotak. Malah panawaran-nawaran. Sih. Neng atos jalan neng. Atos capek aya atos di klinikna. Atos age neng. Hayu euy. Di kampung Kisruh kocak orangnya, banyak tingkahnya bikin orang bingung. Ini cerita di kampung Kisruh, kampung yang bisa mengocok perut, kampung yang bikin orang galang kabut. Semua ada di kampung Kisruh. Semua orang ada di sini, di kampung Kisruh, kampung yang bikin happy. Semua orang ada di sana, di kampung Kisruh, kampung kita semua. Inilah dia si kakek rese, inilah Ngobrol tenang sih. Ngobrol biasa weh anak muda. inilah dia si kakek rese, inilah dia. Jampe harupat gerak gede, gerak. Tidak jampe. Si tukang ojek, inilah dia si sales panci. Naon euy kalah jauh pisan ieu mah. Jal katkeun lu. Nasi Kisruh.